Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kalawan pitulung Allah Subhanahu wa taala sim kuring tiasa Mang macakeun deui kitab Safinah dina channel YouTube 165 ngalogat kitab. Mudah-mudahan urang sadayana kaum muslimin wal muslimat di mana wae ayana aya dina sehat wal afiat jeung rezeki hasil pamaksadan amin ya rabbal alamin. Ngalajengkeun hanca kitab Safinatun Najah ayeuna ngeunaan kana larangan-larangan pikeun jalma anu batal wudu, jalma anu junub, jalma anu haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami rahimahullahu taala fi kitabihi Safinatin Najah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal man sing sajalma intaqodo anu batal itu eman naon wuduuhu wuduna itu eman itu jalmanya haruma maka haram alaihi ka itu eman naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara atanapi ari opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram salat sabab dawuhan Kanjeng Nabi moal ditarima salatna jalma anu berhadas atanapi jalma anu teu gaduh wudu. Wa tawafu sareng kadua haram tawaf ngurilingan Ka'bah. Wa masul mashafi sareng katilu haram nyabak Al-Qur'an. Wa hamluhu sareng kaopat haram mawa Qur'an. Jadi aya opat cenah paharaman pikeun jalma anu batal wudu tegesna anu berhadas. Nyaeta haram salat kahiji, kadua haram tawaf, katilu haram nyabak Quran, kaopat haram mawa Quran kecuali dina kaayaan darurat. Wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma anu junub naon sittatu asya'a genep pirang-pirang perkara. Taka jalma anu junub mah tegasna anu boga hadas gede nyaeta haram genep pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kaji haram salat. Wa tawafu sareng kadua haram tawaf wa masul mashafi sareng katilu haram nyabak Quran. Wa hamluhu sareng kaopat haram mawa Quran. Wa lubsu sareng kalima haram cicing. Wa lubsu sareng kalima haram cicing fil masjidi di lebat masjid. Wa lubsu sareng kalima haram cicing fil masjidi di lebat masjid. Wa qiraatul Qur'ani sareng kagenep haram maca Qur'an. Lamun diniatkeun maca Qur'an jalma anu junub maka haram. Wa yarumu sareng haram bil haidi ka jalma anu haid naun asyratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf wa masul mashafi sareng katilu haram nyabak Qur'an. Wa hamlu sareng kaopat haram mawa Qur'an wa lubsu sareng kalima haram cicing fil masjidi di lebat masjid. Wa qiraatul Qur'ani sareng kagenep haram maca Al-Qur'an. Lamun jalma nu keur haid niatna ulah maca Qur'an tapi niat dzikir wae ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab haram jalma haid maca Al-Qur'an. Kecuali lamun sieun jalma nu haid karena bakal pohona tina hafalan Qur'an maka eta mah meunang maca Qur'an. Wa saumu sareng nomor kasabaraha ka 7 haram puasa wa tolaku sareng kadalapan haram dicerai ditalak. Wal maruru sareng kasalapan haram ngaliwat fil masjidi ka masjid
haram ngaliwat di masjidnya fil masjidi ka masjid in khafat lamun sieun haram ngaliwatnya bolak-balik fil masjid di lebat masjid in khafat lamun sieun itu si haid teh si jalma teh talwisahu kana yen ngotoran si jalma nu haid ka masjid in khafat lamun sieun talwisahu kana ucrat-acretna eta getih jalma anu haid tegas nama bakal ngotoran ka masjid. Maka haram wal istimta'u sareng ka-10 haram dialap suka bima kalawan perkara baina surati anu aya handapeun bujal warukbati sareng luhureun tur. Nah itu haram dialap suka tegasna dijima kalawan ayeuna perkara anu handapeun bujal sareng luhureun tuur nyaeta farji teh maka jalma nu haid haram dijima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos dina salah sayos hadis mantananana hoyong ngalap suka ka nu janten bojona nyaeta mantananana ngalap sukana saluhureun bujal sareng sahandapeun tuur maka hindari kurang sadayana perkara bila mana istri urang nuju haid heug urang hoyong ngalap suka maka hindari perkara anu aya antara handapeun bujal sareng luhureun tuurna maka sasesana tina perkara eta maka halal pikeun urang sadayana ngalap suka kana janten istri urang ya masyaallah. Alhamdulillah hadirin mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngamalkeun naon aya non rupi anu aya dina kitab fikih tiasa janten ilmu pikeun urang sadayana khususna kanggo simkuring. Mudah-mudahan urang sadayana dina kaayaan sehatul afiat. Sehatul afiat istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kalalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.